hiji pasal pin niyati dina mertelakeun masalah niat fi halit ta'allumi dina nalika ngaji. Summa la budda terus misti eta maujud lahu ka talib teh santri lahu ka talib minan niyati tina niat fi zamani ta'allumil ilmi dina waktu neangan ilmu. Izin niyatu karena ari niat. Izin niyatu karena ari niat. Ya eta ari niat al aslu eta asal. Fi jami'il ahwali dina sakabeh pirang-pirang tingkah. Liqaulihi karena dawuhan Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Alaihi eta muga tetep ka Kangjeng Nabi as-salatu ari rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatan Allah. Innamal a'malu pastina ari amal-amalan teh bin niyati eta kumaha niatna. Hadisna mah panjang itu kan disingkat di dia mah. Hadisna hadis sahih. Hadisun ari hadis sahihun eta sahih. Wa ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sareng katampiti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah sawiosna hadis deui kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirah wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Hartosna kam loba pisan min amalin tina amal pagawean yatasawwaru anu mirupa ieu amal bisurati a'malid dunya kalawan rupa amal kadunyaan wa yasiru jeung jadi ieu amal bi husnin niyyati kusabab alusna niat min a'malil akhirati tina pirang-pirang amal akhirat. Wa kam jeung loba pisan min amalin tina amal yatasawwaru anu mirupa ieu amal bisurati a'malil akhirati kalawan rupana amal akhirat. Summa yasiru terus jadi ieu amal min a'malid dunya tina pirang-pirang amal kadunyaan bisu'in niyyati kusabab gorengna niat. Wayam bagi sareng peryogi naon ayyan wiyayen nganiatan saha al muta'allimu anu diajar ngaji
bi talabil ilmi nganiatan teh ku talabul ilmi ku neangan ilmu ridallahi ta'ala kana karidhoan Allah Subhanahu wa ta'ala wa darul akhirati jeung tujuan akhirat lembur akhirat wa darul akhirati jeung bertujuan pikeun lembur akhirat wa izalatil jahli ridallahi wa izalatil jahli jeung niat ngaleungitkeun kabodohan an nafsihi tina dirina jalma wa an sairil juhali jeung ti sasesana pirang-pirang nu barodo wa ihya ad-dini sareng niat ngahirup-hirup agama wa ibqa al-islami jeung niat netepkeun agama Islam fa inna baqa al-islami karena saenyana ari tetepna agama Islam bil ilmi eta ku ilmu wala yasihu jeung teu sah an az-zuhdu zuhud naon az-zuhdu zuhud wa taqwa jeung taqwa ma'al jahli sarta bodo atawa bari bodo